Jackson. Eta Michael Jackson penyanyi terbaik dunia, rocker terbaik dunia. Hartana 18 triliun, hutangna ngan ukur 5 triliun. Aya kene sesa duitna 13 triliun deui, tapi kunaon boga duit 13 triliun, boga penyakit insomnia, tidak bisa tidur selama 3 bulan, ngaleg-leg pil penenang, berhenti detak jantungna. Michael Jackson paehna pusing teuing mikirkeun termasuk di Indonesia aya harita geuning basurip anu maot talebeti ngopi nu kaditu kadieu ngan tak gendong di tak gendong deui. Eta basurip jam 7 seserian kene wahahaha jam 10:12 mulut basurip berbusa, ia meninggal dunia. Ternyata setelah diperiksa ke dokter basurip mautna capek teuing neangan. Tapi kunaon tukang becak di pasar Pleret bisa es dina luhureun becana kerek tibrak bari teu boga duit. Kunaon orang-orang gembel teu bogeun imah hanya cicing di kolong jembatan masih kena bisa tertawa. Kunaon anak-anak jalanan hanya cicing di lampu merah bari mawa duit recehan masih kena bisa tersenyum. Ngabuktikeun jabatan, harta, duit lain jaminan manusia hirup senang, termasuk ilmu. Awas sinu boga ilmu, rek S1 S2 rek kiai rek ajengan rek abuya rek ustad, jelema nu boga ilmu bakal celaka ku ilmu na lamun ilmuna eueuh dina ridho Allah. Betul tuh di Jakarta yang dalam masih penyelidikan KPK dan kepolisian anu geus mabes kana penjara, anu geus diketok palu ku hakim, bangsat-bangsat negara kelas-kelas kakap yang memeras harta keringat darah rakyat. Eta jelema anu tegableg iman tegableg ka era na uzu